Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun pamiarsa sadayana, alo-alo mang sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna. Wilujeng tepang dangu deui sareng emang di Jomantara melalui galura saluran channel YouTube nuku emang dihaja kanggo dipidangkeun kanggo pamiarsa sadayana dina raraga midangkeun hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari emang bade ngalajengkeun hiburan kasundaan mangrupa dongeng Sunda nyaeta dongeng anu judulna Dikawin ku Jurig. Ieu dongeng sabaraha lami kumang kakantun misalnya teu ka-upload tanapi dacan kagarap lah kitu nya kumargi ieu dongeng karyana masih keneh ngadadak emang gitu janten waktosna pabeulit sareng emang konsentrasina nuju pabeulit itu sareng urang kali sakola gitu tah pamirsa sadaya hapunten anu kasuhun. Kiwari emang bade neraskeun dongeng Sunda anu judulna Dikawin ku Jurig terasan anu sabaraha dinten kamari gitu katunda lami gitu tah pamirsa sadayana. Dina bagian anu kiwari bagian anu ka 23 sakumaha dina bagian ka-22 tos dipedar mangga atuh urang sami-sami lajengkeun urang sami-sami Bandungan dongeng Sunda Dikawin Jurig bagian ka-23 sok geula ka Palarayun geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan rung Alhamdulillah hasil tarekah urang teh Mang Lebe ceuk Ki Sudita ngomongna ditujukeun ka Lebe Mail. Bener Mang Dita, muji syukur ka pangeran urang teh. Tapi ayeuna kudu kumaha geus kieu lalangse anu jadi panghalang geus kabuka. Saterusna laku urang kudu kumaha? Ya urang tanyakeun we ka Juragan Karya. Kudu kumaha lampahan saterusna duanana ceuk Mang Sudita deui dariukna udang tina Mujas Medina terus nu dimaksud rek muru ka Juragan Karya pikeun tumanya kumaha lalampahan saterusna jang ngadatangan ka nagara siluman Jurig Oray anu harita dituju ku eta rombongan. Harita rombongan teh kakarek sadar saenggeus Juragan Karya eueuh di tempat eueuh di dinya gitu. Lah di titenan eueuh hiji-hiji acan jalma anu apal ka mana leosna Juragan Karya harita. Atuh bararingung kabeh rombongan teh komo Mang Lebe Mail Ki Sudita oge Juragan Kohar gitu Gan Kohar. Bingung nalika Juragan Karya eueuh di eta patempatan teuing ka mana. Kumaha atuh peta urang teh ayeuna atuh Gan Kohar? Tujuan urang ngadatangan walungan Ranca Oray teh geus kacumpon nalika palebah-palebahna mah cenah di dieu ceuk Juragan Karya mah di dieu pisan tapol wates nagara siluman teh nganan jakal. Juragan Karyana lolos duka ka mana? Ceuk Lebe Mail tumanya ka Gan Kohar salaku gaganti anu boga hajatna. Keuring oge bingung kudu kumaha saterusna. Cik kira-kira aya bolongan tinu sajana teu yeuh? Cik baraya kabeh kumaha yeuh? Mang Sudita atawa sesepuh kampung ieu cik bere bolongan kuring ceuk Gan Kohar. Cumarita jeung tumanya harita ka sakabeh nu hadir di eta patempatan pikeun menta bolongan dina peta saterusna. Ditanya samodel kitu teh para hadirin anu hadir di eta patempatan eueuh nu bisa ngomong, eueuh nu bisa ngajawab kabeh ge jempling teuing
kudu kumaha ngomongna teh kudu kumaha ngajawabna kabeh ge keur mikir eueuh picaritaeun dina panannya Gan Kohar. Henteu lila pokeh mang sudita cacarita. Oh, kan hapunten nu kasuhun mang salaku anu dipercaya pikeun marenganya istilahna mah pikeun neangan jurig siluman mang teh sadia sabenerna mah ngetrukeun jang meranganana jurig siluman mah jang ngetrukeun naon-naon anu aya geus nyampak di emang gitu tah. Nanging pikeun asup ka nagara siluman mah mangge dan sanggup kan can kailmuan ka palabah dinya mah ku mang da anu apa cara pikeun asup nama ngan saukur juragan karya urang teh ngandalkeun juragan karya pikeun bisa asup ka nagara siluman teh. Mun emang maksakeun bisa asup teu bisa keluar kan cilaka kitu tah Gan, jadi hampura pisan. Kitu cumaritana Mang Sudita harita dina salaku jawaban tina pananyana Gan Kohar tadi. Dina kaayaan harita lakuna tambuh, laku tujuan mandeg henteu bisa kalaksanakeun sakumaha rencana ti awal kusabab panuduh jalana harita leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nyaeta juragan karya tea alias Al Hasan anu sabenerna harita sarua keur aya dina katekapastian kusabab kasarat di antara dua alam nyaeta antara alam manusia jeung alam goib salaku alamna bangsa jin atawa anu disebut siluman tea. Cag urang tunda heula kaayaan anak rombongan juragan karya jeung juragan Kohar anu keur kabingungan mikiran kaayaan harita dina nangtukeun lampah nu baris dilakonan. Kiwari urang ningali kaayaan Raden Kalaweling anu keur pangantenan. Pangantenan harita teh Raden Kalaweling hatena keur sukabungah kusabab kahayangna kalaksanakeun bisa ngawin awewe ti bangsa manusia anu diidam-idamkeun anu dicita-citakeun ti bareto diimpi-impi ti baheula hatena guligah bungah pamentana katingali cenah pamenteuna katingali cerah gumbira naker katempona teh. Raden Kalaweling calik dina kursi pangantenan anu meunang nyadiakeun di sagedengeunana calik panganten istri anu kacida geulisna didangdanan ku papakean anu kacida endahna ngan hanjakal aya kakuranganana tina kaendahan eta panganten istri nyaeta dina palebah porem raraina atapi porem mukana kurang cahayaan sorot matana kosong molongpong teu katingali sinar anu gumbira. Ku kituna mah pantes kusabab salaku panganten awewe manehna teh kasebut nama kapaksa aya di dinyana teh kawin lain menang kahayang da puguh manehna aya di dinya teh ku jalaran atau ku lantaran kapaksa karena diiwat kitu kusabab diculik diiwat atawa diculik ku Raden Kalaweling salaku pangeran di eta kerajaan.
anu ngarajaan di negara jurig siluman di eta negara. Eta panganten awewe teh teu aya lain teu aya lian nyaeta Nyi Ulansari putrina Juragan Karya anu harita diculik ku siluman basa harita di imahna hareupeun panenjo ibuna pisan nyaeta Ibu Ratmi teh. Para tatamu geus ngaliud harita mun zaman kiwari mah ke resepsi meureun parasmanan sagala dahareun aya papasakan komplit patugas anu nyiapkeun kadahareun harita bulak-balik pikeun ngaladenan para tatamu ondangan anu ngucapkeun salamet oge teu kurang keur ngantri di papanggungan pangantenan. Harita panganten diapit ku Ratu Manika Kancana Weling salaku ibuna ti Raden Kalaweli. Wagya Raden, salamet. Ceuk hiji tatamu anu pangawakanana jangkung lenjang sirahna di mahkota anu aneh jiga caping anu nupan kadua celina. Hatur nuhun paman raksa sendok tos kersa ngersakeun sumping ke acara kuring ceuk Raden Kalaweling males hormat kata tamu di negara Orai Sendok. Para tatamu suka bungah pada para kecerakan nyantap tuangan anu dihidangkeun harita di dapur. Di palabah dapur harita lempang hiji palayan pamirsa mawa baki eusi daging anu masih keneh panas anyar keneh dijahit tina katel pasakan bade dihaturkeun ka para tatamu. Pus eta palayan teh asup ka bale anu dipake keur suka bungah manehna seleuneu nyamperkeun kana meja hidangan. Meja panjang anu di eta meja sapakpak macem-macem kadaharan anu tekung senila eta hidangan anyar teh langsung digembrong setengah perebutan soalna eta hidangan teh anu dianti-anti ku sakabeh tatamu. Atuh rada paciweuh kaayaan harita. Ari Raden Kalaweling mah ningali kalakuan para tatamu kitu teh saukur gumujeng we atau asa katarimakeun soson-soson istilahna mah susuguhna katarimakeun ku para tatamu. Keur paciweuh kitu ujug-ujug reup poe kaayaan harita dibarengan goncangan lini di eta patempatan malahan sebenarnya mah lain di eta tempat hungkul tapi sapangeus si eta nagara ngarasakeun goncangan lini jeung poekna kaayaan harita. Malahan aya brag-brigrug anu sampai ka lalabuh
lamun katingali mah ku sebab poe kan kadenge sorana hungkul brag-brig-brug sabari aya anu aduh-aduhan aduh kunaon ieu kitu tah pamirsa sadayana. Ngan untungna teh henteu lila kajadian kituna teh. Paling ge kira-kira 2 menitan lah. Harita kaayaan teh balik deui ka biasa. Sabihara sabihari caang deui. Ngan sabada alam harita caang deui katingali jelas. Istilahna urutna atau dampakna tadi aya lini basa aya lini sakeureung ngakibatkeun acak-acakan eta patempatan atuh dahareun istilahna patorengkrah mun zaman kiwari mas istilahna kursi ngajarungkel meja oge istilahna meja dahareun ngajarungkel sabagian tamu aya nu ngajurah roh labuh atuh puguh we kaget Raden Kalaweuling harita katut ibuna harita ningali kaayaan kitu teh. Ibu, aya naon ieu teh? Ujug-ujug aya lini terus karasana sangar kaayaan di nagara teh. Sanajan sakedap tapi ingkang putra teh teu uninga kana naon-naon mugi ibu tiasa maparin kana keterangan manawi ibu aya patunjuk. Ceuk Raden Kalaweuling tumanya harita ka ingkang ibuna. Ibu oge teu apal anak ing naon anu kajadian bieu teh aya ti pamolah anu lian gitu atawa kajadian alam anu murni sawajarna. Ceuk ratuk ka ingkang putrana bari netep mayunan ka Raden Kalaweuling harita. Aduh Raden, Ratu Manika Kancana Weling nyaur ka putrana ku kaayaan kasida kagetna nyariosna rada ngajerit. Kumaha ibu? Aya naon dugi ka ibu sawaan kitu? Ceuk Raden Kalaweuling tambah kaget ku pamolah ibuna kitu teh. Eta Raden, kamana ari si geulis? Eta bojo hidep. Saur ibuna ka Raden Kalaweuling deui. Atuh ngorejat kaget seperti dibentar ku gelap Raden Kalaweuling teh. Ret kagigireunana anu jelas tadi mah panganten awewe teh aya di gigireun manehna ngagebeg Raden Kalaweuling kusabab nya harita panganten istri atanapi bojona teh Nyi Wulansari harita geus eueuh geus ilang di eta patempatan. Bener pisan harita Nyi Wulansari geus lolos ilang ti acara resepsi kawinan Raden Kalaweuling. Kamana atuh ari Nyi Wulansari teh ilangna? Kunaon bisa ilang, bisa leungit, bisa ojol-ojol hilang di eta patempatan keun urang tinggalkeun heula kaayaan di balik kawinan harita anu keur ibur ku ilangna panganten awewe. Kiwari urang nyaritakeun kaayaan di dapur. Nu mana harita pagawe dapur keur pakpik-pek masak nyadiakeun tuangeun jang susuguh ka tatamu undangan kawinan. Dan angga harita kapapancen pikeun ngirim ka dahareun. Geus asak anu geus asak kitu maksud teh. Pikeun disuguhkeun ka para tatamu sabari mawa baki nu eusian daging asak teh
disuguhkeun ka para tamu dan Angga keluar ti dapur saat can kebat ka bale tempat di mana dilangsungkeun nana jamuan pernikahan dan Angga nyamperkeun heula ka Mang Oyon anu keur meresan suluh meunang neuktekan. Pok dan Angga cumarita ka Mang Oyon. Mang, jigana rancana teh ayeuna geus waktuna pikeun dijalankeun. Omatnya tugas Mang sakumaha nu geus dibadamikeun ti heula laksanakeun. Ayeuna kuring, ayeuna rek ka tempatna panganten. Kitu harewasna dan Angga ka Mang Oyon harita. Oh, mangga Den, mangga siap ngalaksanakeun tugas Mang ti Aden. Sakitu tembalna Mang Oyon pondok jawabanana kusabab geus paham kana rancana anu geus disusun ti jauhna keneh. Reos Mang Oyon ka dapur teu lila Mang Oyon geus kaluar ti dapur dituturkeun ku Bi'yam salaku jedod anu diondang ti alam manusa teh. Ali dan Angga mah muru ka bale susuguh di mana harita panganten jeung tatamu keur suka bungah iwal ti panganten awewe anu teu katingali gumbirana mah poremna kaciri eueuh ka bale kaberagan pisan. Tapi hal kitu oge teu dipake pikiran teuing pikeun Raden Kalaweling mah kusabab manehna yakin kemun geus kapemilik sapinuhna mah Nyi Wulansari teh baris tunduk pasrah sumerah ka manehna. Kitu pipikiranana Raden Kalaweling harita. Pamirsa sadayana, kumaha tah kalajenganana ieu carios dongeng anu nuju di pedar. Kiwari orang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah orang pedar salajengna dina episode salajengna nyarioskeun hilangna Nyi Wulansari anu hilang tanpa lebih, hilang tanpa karana di acara pangantenanna Raden Kalaweling. Tas kumaha tah naon petana anu dipetakeun ku Den Angga anu geus dibadamikeun jeung Mang Oyon, naon nu baris kajadian di eta pertempatan atawa di negara siluman oray, siluman jurig oray teh. Sakitu nu kapiatur pamirsa sadayana, Mang selaku admin anu nyanakeun ieu dongeng, anu ngarang ieu dongeng, sejadi hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih aya karangan Mang atanapi tulisan-tulisan anu kirang merenah atanapi bahasa-bahasa anu kirang merenah, kirang tata, kirang titik gitu tah. Teu sapogodos sareng pamirsa sadayana teu menahan dina undak usuk bahasana hapunten. Kumaha Mang masih keneh tahap diajar dina nyusun carios dongeng ieu. Mudah-mudahan ieu dongeng aya bahan katampi ku pamirsa sadayana. Harapan Mang tetep mudah-mudahan ieu dongeng tiasa janten panghibur kanggo pamirsa sadayana, panghibur kalbu, pangbeberah karamana. Janten rencang dina sagala rupi aktivitas pamirsa sadayana kaditunakeun mah mudah-mudahan ieu dongeng aya hikmah mangpaatna tiasa dianggo aya puleungeunana kanggo enggoning picontoeun dina lumaku urang kahirupan di alam dunia. Sakitu nu kapiatur hapunten sagala rupina, hapunten hatur nuhun kanggo paratosanana, kanggo satiaanana di maatoskeun tapi stay tune di ieu Garuda di ieu channel. Maundur diri heula, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.